Bapak Arta nyangakeun panondarina. Bapak Arta kapayun kula bocah si kakang sorangan nu kalisi panondari cobi kapayuna sakedap Bapak Arta anu mana teang buat ciluk make kok sor kapayun kula nu kalisi panondari bocah singkang sorangan Bapak Arta anu mana jamin Bapak Arta anu mana Bapak Arta kapayuna meni hayang sono ka Bapak Arta kula hari kadeuan Bapak Arta kadieun oh hey anu mana Bapak Arta anu mana eta kadieun Bapak Arta anu mana kadieun Bapak Arta anu mana kadieun aduh ala ieu Bapak Arta kadieun asarali wawai asarali wawai Bapak Arta hatur nuhun ngali deui kaneng tia warung anu mana ngalih nyangakeun dihaturan kapayunan neng tia warung cobi kulaan sakedap poyong tepang anu mana neng tia warung nyang ikira sakikiran nang karak asal hurun nang kuban asa handapun neng tia warung anu mana jalamin dihadirangan Bapak Haji Gugun anu mana jalamin sor kulaan kapayun haturan neng tia warung disarengan Pak Haji Gugun anu mana kapayun nun aya harinya ngikira Pak Haji Gugun asa kikiran aya Pak Haji Gugun hari nangkara Pak Haji Gugun asa luhuran Bapak Haji Gugun anu mana Bapak Haji Gugun kapayunan Pak Haji Gugun anu baget Bapak Haji Gugun anu mana neng tia warung tacan kapayun asarali wawai asarali wawai neng tia anu bageus neng tia warung anu mana kapayun neng sakadap tia warung mani hayang sono cenah kula abdi mah yang ngepangkeun neng tia warung kapayun heula anu mana tos lamian tepa neng tia warung kapayunan eta geuning di Teh Yuni cenah kula dihangan neng Yuni anu mana urang ngalihkeun ka Teh Yuni aya sugan Teh jeung Yuni sugan cenah kula Teh Yuni anu mana jalamina Teh Yuni aya aya cenah kula aya Teh Yuni sor kadi haturan Teh Yuni Alah. abdina pangkeun ngiping ngarengkene koyang santuy sakedap hari teh. kadian Teh Yuni kadian Alah anu mana Teh Yuni saha deui uang anu mana Ibu Indri kapayunan Ibu Indri anu mana Ibu Indri anu bager
Bapak Anta aya. Cik anu kagungan lagu Bapak aya. Anta abdi nepangkeun Bapak Anta anu mana? Oh. Disarangan ku Bapak Okem. Bapak Otem. Bapak Oten aya teu aya Bapak Oten. Bapak Oten anu mana Bapak Oten? Bapak Anta kapayun heula. Disarangan ku Bapak Oten. Bapak Anta aya aturan kapayun. Bapak Arta Keling. Arta Keling. Aturan kapayun. Bapak Arta Keling. Anu baget. Bapak Arta Keling. Disarangan ku Bapak Oten. Aya Bapak Oten. Bapak Oten tacan kapayun. Aya. Bapak Saman abdi nepangkeun. Bapak Arta disarengan ku Bapak Saman. Bapak kapayun. Bapak Saman. Anu mana Bapak Saman? Anu angger. Bapak Saman bayar lagu. Bapak Saman. Bapak Oten. Bapak Oten. Bapak Saman. Bapak Anta anu mana? Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Bapak Samandei. Bapak Samandei. Bapak Saman. Bapak Saman. Bapak Saman. Kapayun. Aturan Bapak Saman. Serali. Bapak Saman. Masih Bapak Saman. Bapak Saman kapayunan kulan sore. Bapak Oten aya. Anu bager. Bapak Asan. Allah aya kulan. Bapak Asan Loreng. Haturan Bapak Asan Loreng. Aya Bapak Asan Loreng. Bapak Asan Loreng tacan kapayun. Kapayun. Bapak Asan Loreng. Aya. Anu mana? Aya Bapak Asan Loreng. Bapak Asan Loreng. Kapayunan Bapak Asan Loreng. Abdi nepangkeun aya. Bapak ulah lame-lame teh. Oh aya Bapak Asan Loreng. Bapak Asan Loreng. Haturan Bapak Asan Loreng. Haturan deui. Bapak Asan Loreng. Anu man Bapak Asan Loreng. Anu bagus Bapak Asan Loreng. Anu man aduh layang kapayunan. Kado-kado macam nandan ayun-ayunan meuyeuh ganas dinaeuri. Walih deui Kasaha deui Bapak Ratna anu mana? aya Bapak Ratna anu bager. ampun ini hayang sono Hoyong di tepangan heula. sakedar Anu mana anu nanya Bapak Arta. Bapak Arta anu bager. Anu mana Bapak Arta? Cinta ketan. Anu mana Pak Arta? Cinta ketan. Anu mana Pak Arta? Anu mana haturan kapayun deui. Bapak Arta anu mana? Bapak Arta anu mana? Bapak Arta anu mana?
pohong madunungan abdi rayungan di papanas di peperi Cep Ramdan Jung natung asalan jung pasa apa artaya Halih deui gadaya sumur wangi anu mana mamahna irgi aturan kapayun heula adaya sumur wangi anu mana adaya sumur wangi kapayunan anu mana adaya sumur wangi secegetan anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya teh anu mana adaya sumur wangi kapayunan aduh alah iya Jonatung asalan jong pasa ngalake wate abdi mamahna irgi anu bagi semua rea Semoga laguna ngol lembar. Naha jantan keeng padahal pulang nu nembong disoja nyangkleng nyaksian abah nali anu mana jujuna kululuasa ngantunkeun kuring sorangan dipikir dah memang takdir ilahi aya cenah abah nali abah nali anu mana kapayuna naha mawajaan abah sahri anu bager padahal pulang nu nebong jungjunan kululuasan
rasanya ser lirik kesasar dipikir dah memang takdir pangeran haturan kanggo Abah Nali pamit terang kana takdir Abah Nali anu bageus pasti diri loba mungkin sahanu lepah anu ngolebah duh ngolebah padahal kirang kumaha dawa dia buktosna raraosna mah kumela taya kendatna salah lawasna aturan kanggo Abah Nali diantos kapayun Kabudaya kasenian ayu orang kanggo Akmal diantos kapayun Akmal papan tiara ditata Abah Nali anu bageus dianggo tiang lomari sing bisa miara tapi nasti salamot diri geningan Abah Nali anu bageus pinasti salamot diri kembang wera daun turi geningan Akmal anu mana gararing urang siraman lamun teu ku diri Abah Nali cobi kapayun heula Abah mamoyong disawer ku Abah Nali anu bageus sor Abah kapayun kembang culemet kembang Tanjung Abah Nali anu simpati kembang saga ladong domang reksa atuh nun Abah reksa bulan reksa tahun geningan Kang Akmal moal wale diantos sor Kang Akmal kapayun sarang solasi ngajentul Kang Akmal anu bageus hante-hante tumamu Pangeran welas asih Kang
ngomong aya cenah Kang Akmal kana jauh sok dibelang sok kateun atur nuhun Abah Walid Punar aya Abah Walid Punar cobi kapayong Abah Walid Punar haturan sawer laguna anu mana Abah Walid Punar deui abdi hoyong ditepang sor Abah Walid Punar etang apa kaulan Abah Walid Punar anu bager sawer laguna jojonekeun mah Abah Walid Punar darajat seni ku jalan ati nomor nih geningan Abah Walid Punar anu bageng ati nomor nih persatuan Abah Walid Punar anu bagus ulah lali mangka disilih ku junti Abah Walid Punar cobi kapayung dina seni Abah Walid Punar hati-hati di dasar ku agama geningan di dasar ku agama ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui Bapak Ganda engke deui Bapak Undi engke ge mah Bapak Undi moal kusaha Allah dasar lalaki kiwari tebenandi engke ulah waka Bapak Ganda sadayana karoos mah teu kira-kira ulah dibuka ayeuna ulah di mah banda buka ayeuna engke deui banda nu bager engke ge moal kusaha Allah
dasar laki kiwari tebenang dikengke atuh mama ulah waka sadayana bapak ganda nu bager karoos teu kira-kira atuh nu bapak ganda ditetep teu daek deket bapak undi kapan pasini geus paheung janji silih pika momot bapak undi anu bager dapon layeut tambah paheung bola waka Pak Undi eta luluasan bapak undi karoos teu kira-kira bapak undi si raja sawer oyang disawer laguna Pak Undi anu bager oyang disawer laguna tapi pikir imut teu beunang dipika momot Pak Undi pandi anu bager pandi deui aturan sawer laguna ulah waka pandi eta luluasan daati mah ampun sorangan ulah waka luluasan pandi anu bager da pupu ampun sorangan anu mana bapak Andi dihatura kapayunan dapon aya pika momot pandi anu bager dapon layeut tambah paheung ki pandi ulah hayang ayeuna ulah dibu buka ayeuna engke deui bapak di anu bager engke deui engke ge mah bapak di moal kusaha ulah waka bapak di luluasan siga nu mawa harepa pandi anu bager sawer heula oyong disawer heula pandi deui aturan kapayun ulah waka eta luluasan siga nu mawa harepa bapak ateng aya luluasan Pak Ateng sigano ambon sorangan ditetep teu daek deket kapan pasini geus paheung janji silih pika momot dapon layeut tambah paheung aya keneh teh ieu nya
awale gelar lagu Kang Ate aduh manis nyata dina rupi ibi katalah jaipongan aduh manis aduh manis anu lucu awale gelasi pate yang Pancasila direka katalah jaipongan aduh manis aduh manis katalah Kang Ate nu resep di mana-mana kapayun deui awale aturan Kang Walet sawer laguna aduh manis katalah Kang Ate Bapak Udi resep di mana-mana aturan kapayunan Kang Omay anu bageus sawer laguna awalet aya aduh manis katalah nu resep di mana-mana aduh manis awalet jaipongan aduh man ayo jangan deh gelar lagu aduh manis nyata dina rupi ibi katalah jaipongan aduh man ketuk tilu baulan Kang Ate nu resep di mana-mana Kang Ate aduh manis katalah Kang Ate anu bage nu resep di mana-mana aduh manis anu lucu Kang Ate anu bage Bapak Udi anu bage Bapak Udi di mana-mana Pak Udi kapayuna Kang Walet sawer laguna Kang Walet gelasik yang Pancasila Bapak Walet aduh manis katalah Pak Walet aduh manis katalah Kang Walet atur nuhun anu mana Abah Udi anu mana aturan salah laguna Bapak Udi Bapak Andi anu mah hai Bapak Andi gara ada kodok Bapak Andi Teh Acih dan Nur Teh Hindun aduh manis anu lucu
Kelasi jeung pencasilan nu resep di mana-mana bapandi deui nu resep di mana-mana. Pandi gerang odok pandi aduh manis katelahna bapandi anu bager di mana-mana. Abah Sahri anu bager kapayunan Abah Sahri sepuh abi anu bager aturan kapayun deui. Aduh manis anu lucu kang ateng nu resep di mana-mana. Aduh manis atur nuhun Kang Di nu resep di mana-mana. Mangga orang sangakeun dina lagu Serat Sarira pamunutna ti Bapak Haji Nata sakulawarga. Serat salira ngita ditos katampi Pak Haji Nata gantungan Pak Haji Nata anu bageng gantungan Kesangki serat katresna sabudara cinta urang Pak Haji Nata deui geningan lepat dugaan mundur pipisan serat salira dina jajaran kelima Pak Haji Nata deui anu mana unggelan puasa mun gedang midung hati sapu sareng aturan Ampun Haji Natanya ngakeun pulang sok siang teka badangan Pak Haji Nata deui papayun deui sangat sayang mualaf sangat
sasarengan anu mana Pak Haji Nata tenang naon Pak Haji Nata dari anu bagus geuningan tenang naon Pak Haji Nata sekeluarga mun kitu kepala salira aya Pak Haji Nata lambutan Pak Haji Nata deui kapayun heula ngajarin aku pandiri Pak Haji Nata anu mana teu inget tegap kamalinaan menggaran Pak Haji Nata deui anu bagus urang tepung luhur panggung sutra keras tengah jalan kiwari gantung wasna imut-imut buka mari tetap surat kamari ayeuna duka kumaha pajar urang pileun sor kasihan jalan cenah kulana
saraki lamun lain pepotongan lamun orang cacampuran RT sarkini ulah mawa kasasaran Alah lebar teh. lamun orang cacampuran RT sarki ulah mawa kasasaran Alah taburan taburan sedang marah ganggu ilmu ning pangeran parete sarki ganggu ilmu ning pangeran oh iya sing kurang jadi hiji jeung sasang sing sakti sing kurang jadi hiji jeung sesama sing sakti sok masuk ke Pak RT Sarkim ade basang ade budi data titik rejang surti Pak RT Sarkim dei data titik rejang surti ayo Pak RT Sarkim aya ari kolot mah alon-alon kalem cenah kalem panca kaki heula Yang Pak RT Sarkim kepayon deui aya Pak RT Sarkim alah ngintip di belahan nap cenah sabrang saya Pak RT Sarki sabrang saya lebet kemang lebet cabe masampu yang kena tolong maya lebat gamang lebat kasih mahantu Pak RT Sarkim aturan deui lebat mahantu sing aku jadi hiji Pak RT Sarkim mane pura-pura sesama sing saati sing aku jadi hiji Pak RT Sapri jeung sesama sing saati ade basa Pak RT Sapri ade basa ade budi tata titip rajang surati rajang surti kesang muntah titip lirik sang badan Pak RT Sapri ai getek magetek kesang muntah titip lirik sang badan iwa kapanutan urang Gusti nomor pangalan iwa panutan urang Gusti nomor pangalan
daun puspa anu kapihatan. Anjeun teh kungsi nyarita pancen pasine jangaji pae teh hari dihadapan tangkal puspa daun puspa nomorna jadi stina lisananjan apa nace tong inggis kusasa salira sing satrasna pasine janji apanancet kapayunana dihandap tangka puspa daun puspa nomoran jadi saksina ketidak tong inggis kusaha apa nancep ayah aduh cinta apa nancep mimiti kabawa mimpi Pak RT hari Bapak RT hari nyawer Lisa Anjana Pak RT hari Teh Elis Warung anu mana Teh Elis Warung ayat Teh Elis Warung Lisa Anjana Teh Elis Warung anu bawa kabagja Teh Elis Warung anu mana Teh Elis Warung haturan kapayun sok Kang Ujo kapayun Kang Ujo Wisnu mabikatari aya Bapak RT hari fungsi nyarita Pak RT hari pasine janji dihandapan tangka puspa daun puspa Pak RT hari jadi saksina
mari sia bisa nyaraleta geningan pinasti selamat diri dina laguna Gupai Asih. Halo. Lebah ngomongkan hatiku di semua nyawa lalakan udah pasaman goler anu bager sok inggis ngepat juga ombak lampat sajuria umul setra duri nembus kabu mopos tulisan harita bapak saman goler anu bager sok inggis rahat hati langkung parang sok kayong plang pasaman goler baheula asih telaga sadas juta dipagal nosiran mugi tongka samper deui lalakon anyar kewari sirungan deui Gupai kurasa dedu katiup ku angin asing mega ngejaga pasamana goler lir mayungan dewa dewi asmara kubasa aja aturan kaasan loreng Deteng ka Gunung Suhung juga buat aman bapak saman goler yang hari diteang kalebakan alajang bapak di mana Haja atuh ayana Bapak Ujang Kling
aya pisan bejana lebah memungkam hati kuring nyawa lakan datang pasamana golek sok igis lepat tunggang ampun ting ombak lompat sacuria gumul sentra diri nembus sabu mupus tulisan harita sok igis rehet hati ampun ting sok sama boleh kaimplak baheula asih langgeng sedas nutang dipake nu sirena mugi tong kasamper deui lalakon anyar iwani sirungan deui Gupai rasa dede kapilu ku angin asih meka ngajaga pasan loreng nirmayungan dewa asmara Yesus sudah pukul jauh dia teang dah pukul angka najan hati di kasono pasan loreng anu bager sok ingkis kawis batet aya pasan loreng jadi masih cari lagi pasan loreng kasih eli berang peti ulah kejong-jonan teng salira kedah di api pasan loreng salira kedah di api Mangga pamiarsa urang sangakeun ti payun kapihatur dina lagu Alim Bobogohan deui lamun teu kanyahoan der ah Ati kapok moal bobogohan deui ati bosen Bapak Dedi putus deui pekan benang Bapak Dedi tak bisa sambungkeun deui pekan
diubaranana tapi kapoko setengah hati Bapak Dedi kesebah tara malire Ibu Besa kesebah tara malire araya jana Ibu Besa tapi lamu Bapak Besa anu mana kabogoh jujur tanggung jawab moal kamu Bapak Mardi tanggung jawab moal kamu ayah Bapak Mardi abdi kapok moal bogoh deui Bapak Mardi abdi bosen putus deui bokat bener Bapak Mardi anu mana hese disambungkeun deui Bapak Mardi pegat cinta Bapak Mardi hese diubaranana tapi lamun apalagi malam minggu Ibu Aci dadi mah Ibu Aci muara anu mana Ibu Aci muara dadi anim diganggu Ibu Aci muara ka payung tapi lamun Ibu Aci muara kabogoh satengah hati Ibu Aci muara gesebeh tara malire Ibu Aci muara anu bageus gesebeh tara malire ora saja Pak RW asing takang orang duduli orang hidang orang sajadu digawikeun para asing abdi melang abdi melang abdi menang sok isma tadi jadikeun para asing tadi jadikeun orang dudu Pak RT orang hidup orang saja Pak RW asik abdi mau abdi
atau sok Inggris mah tadi jadikan aturan Bapak RW Asep. sok Inggris tadi jadi aya cenah Bapak RW Asep duduk Pak RW Asep orang hidup orang saja Pak RW Asep digawikeun Bapak RW Asep ulah calik ae abdi eta abdi melah hatur nuhun Bapak RW Asep abdi melah abdi nindeng eta Bapak Said Bapak Jain kemana Bapak Jain kapayuna Bapak Jain mana Bapak Said aya Bapak Said ora hideung ora saja Bapak Said ada bagus digawikeun Bapak Jain aya Bapak Jain abdi meolah eta abdi meolah abdi minum sok Inggris mah Bapak Jain bumi luhur anu bagus sok Inggris teu dijadikeun Aja ing bumi luhur di atas. orang malah jungan orang aida pajak ibu miluhu orang saja digawikeun pajak ibu miluhur abdi malah abdi sok Inggris mah dijadikeun hanya ibu miluhur anu bageun tadi dijadikeun orang malang aboih bumi luhur abomi curug luhur aboih curug luhur ora hideung orang saja digawikeun Ini aturan aboi curug luhur. aboih curug luhur abdi melang eta abdi melang da abdi minum sok Inggris mah aboih curug luhur tadi jadikeun tadi jadikeun orang hidup orang yang saja Ari abdi melang Bapak boih curug luhur abdi melang sok Inggris mah sok gali raja si Bapak boih curug luhur sok gali raja si orai Bapak boih orai hidup
paboin sisi